lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nu boga kunci gaib, yakni untuk mengarahkan ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho karena masalah gaib, nu maha gaib. Urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Tahun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Urusan nu gaib nu nyaho iwatin nu maha gaib. Indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu. Bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah. Ieu bakalna anu. Nah, maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda kos gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Dulur dukun urang datang lantaran hajat teh masalah. Ya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya. Waalaikumsalam. Ulah pas kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Da kos kitu. Ayeuna kieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek atuh lampuan ku sia. Enggeus can tapi teu kadeuleu bae. Oh, saha yang ngaran? Jupri. Dihitung anak caraka data sawal Jupri. Oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya ada dulur kene kan? Bener belah hareup aya deui kan? Bener aya memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuan, lamun eta tangkal buah tuan. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan. Didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae, Pak. Oh bener. Ieu bangsatna coknya. Iya nu kos kieu. Oh sia geus kebal ieu mah ieu. Pubulanan ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah, deuk ditanggung bae ku sia teu naon. Ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karang-karangna apel jurig. Jeruk jurig. Lilin jurig, aya duit jurig segala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol teh dukun.
iya pi bakalna iya bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh tapi jakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hes oh mantap ge dukun blokon nya bloon saha nu keur ngopi hes atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 penting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh bener kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu minta sama gua cek polisi sial dah polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tadi dibere ya ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak bacak Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajen ku kumaha ge ditiru engke na ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui bareng naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui kan teu daek jadi ceukna teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicen bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macam ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah
asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran gitu wae jeung nu mah teu dibere ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib.